khusus doa. Jika halal saksi amrun doyikun dimana ente ka hiji jelema perkara anu rupak nu sulit, kasulitan dunia, kasulitan agama. Pokona mah loba kasulitan lah, mun ditafsir mah kreditan hayang geura kabayar. Di pabrik hayang ulah digusar geser kecuali ditaekeun jabatanan. Kitu kene ngawarung ulang nombokan nu encan laku supaya laku eta kan kasulitan can laku ge sarua bae. Umur geus 40 tahun can aya nu negor-negor sarua ieu ge sulit gede bae. Lobalah kasulitan teh. Anak teu narurut sulit jasa luar biasa. Hayang kawin deui nu kolot galak. Iya jadi dua pohara jasa ieu mah. Loba kasulitan maka yaqdiku asabi ayatihil yumna kepelkeun ramo nu katuhu nalika mulai ngadoa kepelkeun ieu teh. Nu ieu mah ulah sabeula bae nu katuhu. Engke dibuka sumayat tahuha bi kalimatillah haula wala quwata illa billahil aliyil. Pas macalah haulana buka duana ya Allahumma laka iqat pereukeun teh asal ulah aya musuh di hari mun aya musuh pajar nang tangan nih tapi asana musuh geus ieu. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla tabukat wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendek doana tapi ialah doa nu sok dilanggengkeun dibaca ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kangjeng Nabi Khadir di mana-mana endek ngayakeun hiji perkara kayani endek nyokot hiji dangdaunan di gunung misalnya. Nyanana di dieu dek dicokot salak di Gunung Santri. Bila perlu jeung jelema-jelemana ieu dibaca doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahi lak aya di desa. Duk nyokot daun di hiji gunung baca ku Kangjeng Nabi Khadir tek hayang emas loba ku ari ge emas. Tapi doanya luar biasa. Nuku kula kadenge hiji guru kula di Garut ngalanggengkeun ieu. Ju kitu di Jawa nu kadenge ieu isuk jeung sore. Almarhum abah kula mah dibacana isya nya mah jeung sok subuh. Gila langgeng ya mah aya bae Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil wa nasta'inuka ala fasadin finna wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar. Termasuk tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh selalu ngalanggengkeun doa ieu. Meme entas maca Allahumma ya man lahu Allahumma
itu subhanaman la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samun wa yaman la tubtiluhul masail wa yaman la yubrimuhu ilahul mulihin alikni ya Allah alikni ya Allah alikni ya Allah barda afika wa halawata ma'rifatik eta doa ti Kangjeng Nabi Qadir dilangengkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nah maka anjeunna nyarita babari cenah hayang kapangijeng Kangjeng Nabi Qadir mah ieu bae baca cik Tuan Syekh ayo Allahumma ya man lahu Allah subhanaman la yusgiluhu sya'nun an sya'nin wa la samun an samin wa ya man la tubtiluhul masail malu aka ditulis semua heulana tenang we heula atuh hiji-hiji aduh Allahumma ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir duana ya latifan bi khalqihi ya aliman bi khalqihi ya khabiran bi khalqihi utub ya latif ya alim ya khabir ya latifan fawqa kulli latif utub fi jami umuri kulliha wa raddini kama uhibbu fi dunyaya wa akhirati ya man la yushkiluhu syatata doa Tuan Syekh eta teh mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir langgengkeun isuk jeung sore itungtungna ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj jadi ieu mah mere tungtungna bae ulah waka jeung nu awal-awal tungtungna ge geus poharaja sae ditungtungna bae heula nya ta ieu ke jeung ayatna nu kamari ayat nama akur jeung nu kamari padahal sok dibaca lemana wa yamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaskallahu bi khairin fala radda li fadlih terus aditu tungtung ieu bae urang mun pendek bae sesuai jeung otak urang mun dibere panjang-panjang teh aju lain ngadoa kesol ngariung bae aju kiaina ngadoana panjang ditaringgalkeun sialah berkat teu sabaraha puyeng aing geus moal beres eta ieu babarengan jeung anu teu beuki ibadah ulah loba-loba babacaanna sebab naon lain maca endah nang tangan sok geura kiai ngariung maca tasbihna maca kulhuna 100 aju maca zikirna 1000 terus jeung sajaban nya geus culag cileuk bae berkatna sakumaha sih panjang amat bacaan jadi nya nama ukuran berkat aduh sing laleos ge bakal kiai-kiai nya bila perlu saingan kiai kena babacaan atunya na mengaroko bae ngopi cek kiai teh euy ka dieu wah panjang teuing teu saha nu salah kiai sulah panjang-panjang kiai mah jeung nu bodoh mah bila perlu geus teu kudu dibaca teu kudu dibaca dibagi kan geus beres jeung nu bodoh takos kitu dari biasa. Oh ieu mangadoa ti mimiti diangkat datang ka dihandapkeun deui diangkat deui dihandapkeun deui cak ngeusan keneh bae eta kudaekan deui nalar doana kiai teu bagus tetep bae doa jam umum jeung jam doa jam sorangan mah atuh beda teh ieu mah talalar ku kabehan lantaran ieu mah terus dibaraca ku para sholihin ku para wali-wali Allah Subhanahu wa taala geus ujung-ujung nama keur urang darurat baca dimaksud keur teu daruratna tabarruk ngalep barokah ieu doa nu sok dibaraca ku jelema-jelema gulalede nu geus dareukit ka Allah Subhanahu mustika ieu ya doa pohara nu sabenerna bener babacaan doa para wali mah tilok panjang-panjang tilok
Iker mapatkeun teh tilok panjang saya cukup sakit. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju. Ya Allah tetep ka Gusti ari sadaya puji. Puji sadayana nu Gusti wa minkal faraju jeung eta ti Gusti kabungahan, kauntungan, kajembaran, kabahagiaan. Atu wa ilaikal mustaka ka Gusti wungkul tempat cacarita mah jeung tempat caritakeun isi kandungan hati. Curhat mustaka tempat curhat. Wabikal mustanjing ke Gusti wungkul tempat pitulung Gusti mah paranti na sok nulungan teu eueuh nu bisa nulungan iwah ti Gusti. Ai abdi mah atuh sadaya-daya nyanggakeun teu daya teu upaya wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Abdi nyuhunkeun pitulung atuh ka Gusti atas karusakan nu aya di abdi, kadaruratan nu aya di abdi, karugian nu aya di abdi, kasempitan pasadin bina teh naon bae teh mah atuh kreditan nu aya di abdi, Gusti karugian ngawarung nu aya di abdi, pasadin pina can laku abdi teh teu pasadin pina. Jadi tahjunkeun pitulung maka Gusti asal atas karusakan, kamadaratan, kasempitan aya di abdi. Wa nasaluka jeung abdi nyuhunkeun ka Gusti salaha amrina kana kapatutan urusan abdi supaya rarapih kulihi urusanna kabeh bae Gusti lah. Urusan letik, urusan gede dunia jeung akhiratna pan Gusti anu maha arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Bagus jasa ieu teh doa masyaallah kan talar baca geus urang mah sore isuk baca unggal manteu salat teh geus baca bae ieu bae geus kadenge ku batur eta mah mang haji macana doa eta bae. Resep biasa aing horeng ngan ieuna nu boga. Eueuh masalah geus ieu ngaji 3 tahun 4 tahun dibere ieu doang hiji cek eta. Geus ieu bae tah ieu dua poara jasa. Kadenge kurang guru-guru urang ahli Allah ieu bae ieu teh ditempelkeun bae doa ieu mah. Adapun ke doa-doa khusus lain doa khusus doa-doa nu tadi ke insyaallah kukula iraha waktu nu tepat ditulis dan dibaca di